Tegas oge teh. Oplok si emok aing ditinggalkeun. Emang aing karung beak? Mana bayawak. Geus saya mah kurang tukerkeun we lanceuk urang jeung tuyul. Pugu-pugu tuyul mah ngasilkeun duit. Ayo jadi turun mangga. Gilaan di sini. Nah, kemana? Ayo keluar, bayawak. Ayo bro. Gituan lah. Apa? Bawa ke dukun. Biar lah ayo. Dasar musuh Ultraman. Aya tujuan naon anjeun ka dari? Jadi kieu mah abi ka dieu teh. Ya abi boga salaki. Pusing lah di imah ge gitu kan kalau ngaliurkeun ka abi teh ngaliurkeun ka sarerea. Ya abi ka dieu teh hayang ditukeurkeun gitulah sugan aya jeung tuyul. Anjeun ka dieu hayang loba duit, ulah ka tuyul. Tapi kasih luman oray. Muja kasih luman oray. Tapi aya hiji syarat. Kudu aya nu daek kawin ka eta siluman oray. Oh kan bae mah lah eueun tuyul oge. Siluman oray ke, siluman cak-cak sekalian ge bae lah. Yang penting mah jadi duit lah dieu. Sok, tinggalkeun hiji jelema di dieu. Anu lainna baralik we. Masalah duit isu pageto anjeun daratang di ka dieu. Oh yang satunya mah urang pamit heula ieu tiluan ek marulang. Kadewe nitip ieu ya si bayawak si jadi duitnya. Yo, bapak jeung omatnya. Oh teh, urang mah tiheulanya uihna soalna mun kana mobil sok mabuk. Sebutan udah gitu. Jadi kan ojek aya mah urang tiheulanya. Ayo sok atuh. Bae mah. Kade saya ngabegalnya kade. Ayo tuh emang urang ge nyusul moal ayo. Ayo mangga yuk, ayo. Saya ka jero heula moal. Hayang saji sebenarnya mah kajero teh kan. Sok disuguhan ceh herang hungkul lah horeang. Kapok kajero teh. Geus we di luar lah di dilah. Urang aya obroleun deui teh saji euy. Aya di jero mah bisi disangka nu teu pararuguh lah. Dasa kedeung ieu teh ngobrol. Ih, tara-tara mah naik ngomong naon ka urang. Serius kieu. Bawa-bawa pinjem duit. Urang ge loba hutang kene ka maneh can kabayar. Parah maneh mah. Ulah ngobrolkeun masalah duit jeung urang mah. Urang mah nyingsingkeun oge keluar duit urang mah. Kieu cahajinya. Kan si Ahmad teh dikawinkeun jeung siluman orayana mah. Berarti otomatis meureun Cahaji teh jadi randa ayeuna mah. Buset. Ieu leungeun kan udah gelasan, seukeut kieu. Cahaji. Kumaha lamun Cahaji kawin jeung urang? Daek teu. Bener sih temo. Ai perawakan Krisdayanti, ai tanaga ulemos Cahaji mah. Bener Cahaji urang mah. Lamun urang ngawadul, wani ditekek tulu gelo urang mah Cahaji. Astagfirullahaladzim. Ah sia mah wadul. Eta buktina diteke kuno gelo, berarti sia wadul. Sorry coy, masalah hati mah teu bisa dipermainkeun. Benar Cahaji, eta mah kaparangan we anu gelo ngaliwat ka dieu. Bingung euy. Kumaha nya? Da jujur we lah urang ge bogoh kene gitu kasih bayawak teh euy. Yang geus we isukan sia ka dieu deui we hayang apa jawaban mah nya. Hayang geus Cahaji tuh, urang balik ka nya isukan. Urang di dagoan keputusan heuh. Ieu nu boga mobil euy aduh. Masa blak wae.
Ayo Caji. Ayo. Au. Bararingung kieu si Emo nyatakeun cinta deui ka urang. Lumayan sih loba duit. Tapi hate mah teu bisa bohong da angger. Ya kene kasih bayawak teh. Tapi da dipikir-pikir deui bayawak arek kawin yang siluman orai. Mahanya euy. Ah, mending sare we ah. Moal ben teh sare mah. Papi. 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 Ah. Mami kemana Mami? Bayawa. Aduh balik sia tangkurak. Musingkeun aing deui di dieu. Nah, papi bisa balik ieu, panek dikawinkeun jeung siluman orai ditu. Kalem mah enjoy tumamen sok pami cari gelas ngeres tah teu ku abi ku papi dicaritakeun jadi kieu mi carita teh